Payus Pisan Channel. Silih asah ase asuh. Nyata
Padoman lempang genut umut kagau no dipikodu kerengikati pola no dipimuna kahabahan salempang mang menghagiwan tuduh jalan nyata kepadoman lempang bermutumut kadamu nu dipikudu kerengikati pola nu dipikuna Quran Karim Quran Adil Quran Imam Hudana Quran yang siratana kama syamsiyan mir'at Quran yang dihayatkan Quran bahu rahmatan Quran yang dihayatkan Quran bahu rahmatan Quran iman Islam iman Islam ihsan agaman tunggal hayalana tekad kuat ayah ratna lempang sayang lempang iman Islam ihsan agaman tunggal hayalana tekad kuat daya ring ratna lempang daya lempang nyatana jalanna para nabi, para syuhada, para sidikin, para solihin. Jalanna jalmi nubarantos dipaparing hikmat ku Gusti.
sanes jalana jalmi anu kasasar lampah sareng sanes jalana jalmi nu dolim paralun anu kasuhun wanging kami noni kami kasekuan nosami aku nosami enggi resim kuring miring awal miring pinggang tanoman topas resmi rapi-rapi mugi unsur barokah Gusti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, money very good. Hebatnya money reang. Arah rayanya jadi luar biasa. Ciranjeng gitu. Lala besalam di Ciranjeng. Di Ical ka Tasikmalaya. Jauh gitu. Aduh, ngajawab besalam mani. Mudah-mudahan sadayana diangkat derajatna, dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ieu teh nu ramena mah barudak. Nu ditungtung luar biasa, sulap selip sulap selap sadayana. Disiklakna tisiklukna ieu kumpul sadayana. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min kulli syai'in khalaqnakum azwaja. Wa qala aidan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah
inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Anu dipihormat para ulama, para kiai, para ustad, ustadah, buku MUI aya gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan urang doakeun ku sadayana para ulama, para kiai, ustad, ustadah sing dipanjangkeun yuswana. Amin. Jempling geuning. Amin. Tidak setuju ustad panjang umur teh. Aman. Aduh. Mudah-mudahan digampilkeun milik rezekina. Amin. Tuh, karena rezeki mah lumayan saya tarik saya itu. Duit juga tarik duit. Sing dijembarkeun hirup jeung kahuripanana. Alhamdulillah. Tah murid-murid ustad nu kudu seueur ngaaminkeun rada tarik mah teh nya. Ilmuna sing manfaat sarta barokah. Amin ya robbal alamin. Anu dipihormat Bapak Kepala Desa, Bapak Kubu Desa Ciranjeng kalih aparatur pemerintahanana sajungjang karawatna anu jadi ais pangampih nu ngatik ngadidik ngaheuyeuk ieu dayeuh ngolah ieu desa ngajak masyarakat Desa Ciranjeng kana desa anu baldatun thayyibatun warobun gopur. Bapak Kepala Desa sareng sadaya aparatna oge sami urang doakeun mudah-mudahan sehat walafiat, panjang yuswana, barokah ilmuna, jembar rizkina, nambih istrina. Aman tuh. Ibuku molotot tuh bahaya ampun teh dasarnya selaku wungkul sadayana jeung aparatna Kalian Ciranjeng mah gitu. moal dari Pak Kubu mah memang istiqomah nyontoan di masyarakat teh anjeunna mah hiji tetep tara galideur sekali ibu kubu tetap jadi bedan jeung juru kendang teh anjeunna ge istrina teh hiji Pak Hiji di mana? di Ciamis, Hiji di mana? hiji di Kawali, hiji di Panjalu. Nyoba pisannya. Tetap hiji kan mohonnya. Alhamdulillah. Para kesepuhan aya di dieu nya. Alhamdulillah. Wah, luar biasa ibu-ibu ti pangaosan Al Hidayah mani hempak sadayana. Tos aya berita cenah pokona cenah lamun agalih manggung ibu mah rek pangheulana pangheulana naon teh pangheulana balik pangheulana nyongso cenah memeh aya panggung geus nyongso di hareup luar biasa ya. Alhamdulillah ya regreg ibu-ibu di pangaosan Al Hidayah unggal Salasa unggal Jumaah ayeuna malam Senin. Alhamdulillah, mudah-mudahan ibu-ibu Al Hidayah teras istiqomah, amin. Ilmuna barokah, amin. Infakna teras-terasan tong eureun insyaallah, amin. Ayeuna barade moal. Barade kenyawen. Anu kalintang bingahna nu dipihormat sahibul maksad. Pamarsa Bapak Momon kalih Ibu Nyai, eta mah da sepuh kuring Kang Yayat Pasep Pamomon naon margina ti barang sim kuring tepang teh anjeunna mah teu oleh ngusapan ka sim kuring teh sing sabar cenah sing gede milik sing tirai gede teh dawing masa kieu na Udah gedena sing luhung cenah sing ilmuna sing manfaat alhamdulillah nuhun Pamomon punyai
dina wengi ieu eta teh tika pungkur hoyongna teh cenah wayahna teu meunang hanteu kudu cager cenah malam Senin mah nya insyaallah teh doa sadayananya mudah-mudahan ieu kapingah ka Bapak Momon Ibu Nyai nu parantos sukses ngatik ngadidik ingkang putra boh anu ageungna boh nu alitna maksud teh ageung teh rakana teras raina oge nu sanesna kitu mudah-mudahan ieu kasayang Bapak kalih Ibu diganjar ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Naon margina Bapak Ibu sadayana sim kuring ngadoankeun kitu da kasayang indung jeung Bapak kanu jadi anak mah moal kabayar ku harta banda leres teh. Sanajan ayeuna anak gaduh emas kumarincing saglega lautan saageung gunung Ciremay moal tiasa mayar kana kasayang indung jeung Bapak. Angin anak sing jadi anak anu soleh soleha kabarudak ieu hempak di dieu mudah-mudahan hidup sing jadi waladun solihun yadulahu amin amin sing cara jajang sing jara teh iis solehan alhamdulillah salajengna satu acan saaya cakalimah ngiring bingah heula taak prabat sareng teh iis anu tadi enjing parantos resmi ngajatuh rami mungkas mangsa lalagasan lumebet alam rimbitan mudah-mudahan ku doa urang sadayana rumah tanggana pinuh barokah Allah Subhanahu wa ta'ala. Urang doakeunnya sok sareng bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair amin ya rabbal alamin. Mohon tos barokah inti nama tadi saur pangarsa kasepuhan Pak Haji Didi nyuhunkeun doa ngopanganten dan tos didoakeunana hayu aduh alhamdulillahnya keun sakediknya di batur memulai teh jam 10 wengi ibu bapak ieu teh ari aya di dieu 7:30 geus rung jam sabaraha geus nanya teh sor pakuwu teh wios nepi ka jam 3 ge kuat bu nepi ka jam 3 iya abdi mah kuih we gue ibu-ibu mah kuat pausuk teh kitu-kitu sate pausuk mah dakwahna bakal nepi ka jam 3 ge gue ari abdi mah rumaos jalmi alit tadi mah jadi mal kuat tuh bapak jam 3 mahnya paling dugi ka 7:30 oh Muali kartu tuh sok kadinya wae tong sok nyebut kardus era di lembur sorangan yang nayaga ai di lembur batur mah teu era di lembur sorangan mah era rek nyebut kardus teh kanggo menganggap dulu gitu. Ya utami bade oge pamomon kanggo nayaga. Ngan nu leutik kardusna teh kan khusus kuring mah tah ieu mah nu buakan gitu. Ai usina teh opak nu hampang teh geuning. Alah ampun teh. Kudu samsara. Alhamdulillahnya ngimpi-ngimpi acan tapi keun tadi lembur sorangan ieu mah etang-etang naon sor pakuwu mah tapi loncing cenah loncing ai di lembur batur geus hayoh wae aya nu 2 kali 3 kali cenah ari di Ciranjeng nya iraha cenah iwalti Pak Momon sareng tampil perdana di Ciranjeng keprok kanggo Bapak Momon hatur nuhun gitu nya gitu mudah-mudahan we kita di Bapak Momon teh ka Bapak Maman nya teh kayak bumingin si ibunya itu kata punya saha deui nya da apal keun lah eta mah urang ieu keun saayat sakalimah we pangintennya rumah tangga urang sadayana teh tadi saur kasepuhan mun rumah tanggana sae bakal ngawangun desa anu sae mun sadaya pangeusi rumah tangga sae bakal ngawangun kecamatan anu sae ngawangun kabupaten anu sae ngawangun provinsi nagara anu baldatun thayyibatun warabun
Gofur. Satu acan dugi kadinya pada tumaros panganten ayah gitu. Praba mana? Oh, gitu mencenghar. Angge batik, batik. Ai teteh saya. Aya cing mayun ka teteh. Sok papayun-payun. Mayun ka Saling tatap, saling tatap. sok papayun-payun urang doa heula nya. Ieu teh kan malam pertamanya malam pertama pengantin baru ya. Pengantin baru. Cobi cepengan pandangan neng Sok iya urang doakeun leres ieu seriusnya aya doa ti Rasul anu sae neng kanggo pengantin baru. Tuturkeun nya bias teu ka kuping ka dieu ge nya. Tuturkeun sok tingali neng na entong ka dieu ningalina eta teh is kayayang sok tingali sok turutan bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabaltaha alaihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaihi. Amin. Alhamdulillah. Jika kabar ka ditu tadi wah Sonten kene. oh sonten kene nya eta mah beberes karpet gitu maksudna teh ngagulung kasur. Di dituna nya nawa bae eta mah Ngajakeun kardus. Handeng tong disebut-sebut itu izin ku Pak Komar. Gancang Pak Komar masuk gancang we ka dapur gitu teh. Ting bade naon. Alhamdulillah neng. Nu tadi teh kaset geulis doa panganten baru. Satu acan ngawalan hirup rumah tangga teh tadi ti barang enjing ku Pak Kiai, Pak Ustad, Pak Naib, Pak Lebe pisan Pak Kaur Kesra, Bapak Tata mulupuk ngadoakeun kahidep barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Kalau tadi ibu-ibu jeung bapak-bapak di dieu ngadoakeun ka sadayana hoyong aya dina kasayan. Lamun hoyong aya dina kasayan kedah diwangun ku jeung teteh aya dina kasayan. Tapi kasayan teh al-haqqu min rabbika. Ari nu hak teh angin ti Allah, maka ngawalan rumah tangga teh ngadoa sapertos tadi. Allahumma inni as'aluka min khairiha. Nyuhunkeun pitulung ka Allah sangkan dipaparin kasayan ti saha tah ti garwa naon margina di neng teh aya kasayan sae dedeg pangadegna sae ahlakna sae emutanana sae elmuna nyuhunkeun ka Allah sing kenging kasayan kanggo ti sikep paripolah neng. Amin ya robbal alamin. Kalayan dipengkernanya lindung ka Allah, a'udzubika min syarriha, nyuhunkeun panjalindungan ka Allah tina kaawonan anu ditimbulkeun ku janten garwa. Oge ditimbulkeun tina akhlak-akhlakna anu teu sae. Naon sababna? Manusa urang teh nya manusanya ibu urang teh aya akhlak nu sae, aya akhlak anu awon. Nyuhunkeun salaku pasangan hirup hiji mangsa nuju bogoh, nuju sono, nuju sayang mah sae nu ditimbulkeunana, nu dipaparinkeunana, tapi dina hiji mangsa sok kagoda ku setan bakal keluar akhlak anu awonna. Tah lindungna teh angin ka Allah. Maka doa panganten baru teh nu eta kaset gelisnya sajabat didoakeun ku sadayana barokah dikumpulkeun dina kasayan jeung neng oge hoyong aya kenging kasayan ti pasangan hirup masing-masing kitu tah. Kumaha kanggo panganten anu tos lami Bapak Kubu, Bapak Tata, Bapak Usu, panganten anu tos barimung ya tah. Barimung Bade dianggo mangga nya, tapi da geus apal deui teh. Apal deui kana kahirupan sapupe rumah tangga mah. Naon margina panganten anyar mah teu acan apal eusina pasangan hirup. Pengalaman ieu mah nya tah ieu pengalaman Aki Momo cenah tah ieu alhamdulillah dina wengi ieu kabagjaan luar biasa disarengan ku pun
lanceuk aki momo ngabulang di SMA Negeri Hiji Cikijing gaduh tugas nya momo pangalamanana teh kitu cenah keur mimiti keur bobogohan mah sagala alus sagala sae nyebat oge yayang nyebat oge neng nyebat oge eulis gitu upami nuju amengan teh malam minggu eulis yayang damang cenah kitu nya gitu keur panganten anyar mah sapoe dua poe nyebatna teh yayang. Aduh luar biasa tapi ayeuna mah aki kumaha nyebatna ka mamahna Cinoji kumaha indung maneh indung maneh cenah aduh geus boga budak hiji robah tina yayang jadi mamah ya asik kene gaduh dua mamahna nganggona saeutik aya panjangna teh nganggot tos 3 putrana teh mamah maneh cenah mamah maneh anu geus 4 indung maneh teh jadi robah tah ayeuna mah geus 8 anakna kamana indung sia ini robahna teh jauh pisan eta nu emot mah sing kudu gede eta mah nyaritakeun sorangan tumpak beus sing pun bojo teh kakarek panganten kada ieu nya keur kakarek panganten pan aya nu ngageujelik di Cimeong teh bari dicekelan teh yayang euwas yayang yayang meni euwasnya diketongan ku anak Erna leungit ngadadak eta teh leungit ari ayeuna mah eta kamari ge tumpak ieu tumpak itu tuh travel di Bandung tadi tadi jauhan keun antep euwas teu aduh ampun tah gitu sok robah nu mating nyuhunkeun nyalindung ka Allah teh bisi aya kawonan mudah-mudahan masing aya dina ayem tentrem sakinah mawadah warahmah amin ya robbal alamin. Allah luar biasanya nah kumaha cenah ki Saur Paepul teh bade manjanya nih anjing bade manggung kayak air nanya ke anjing bade nganggung ka mana aki Saur Paepul teh cenah bade ka anjing cenah kitu cara kapungkur ge apa ai ditugaskeun teh di mana apa teh apa di desa anjing Kecamatan Ambul ayeuna mah katanya teuing meureunna ge lah gitu apa ayeuna bade ka mana teh cicing tong tatanya tah eta mah robah sareng teteh mah ulahnya tong diturutan tu aki momo mah bahaya tapi insyaallah dugi ka ayeuna tos incuan ge dah tetep regreg pager alhamdulillahnya tah eta panginten kagagelan saayat sakalimah urang dugikeun tadi anu didugikeun ku pangarsa Pak Ustad Saifur Rahman didugikeun yen rumah tangga teh tanda kakawasaan Allah Subhanahu wa taala tapi begitu jodoh we aya jodohna tapi jodoh nu kapendak ku kapendak ku sadayana nu tos rumah tangga teh pasti aya jalan aya carana aya anu tadi teh saur papatori teh cilok cenah Praba sareng cilok singkatan kali cilok eta teh singkatan sapertos SMA sekolah menengah pertama atas SD sekolah dasar ari cilok aci dicolok cinta lokasi cinta lokasi henteu nya eta mah jeung teteh mah tepang di sekolah di tempat kuliahna panginten kitu teh da aya geuning ku Allah ditepangkeun teh ngalangkungan Facebook aya nu ngalungkungan WhatsApp
aya nu ngalangkungan Instagram geuningan SMS mah geus teu laku. SMS geus teu lakunya, aya nu ngalangkungan kontrakan tah si ieu tah Saha ieu tah aduh eta dalam eta mah di kontrakan eta teh nya malipir teh saha itu teh nya ari abdi mah pan kieu rumasa abdi mah jalmina jalmi alit lah rupa teh sabaraha gitu baheula teh sok kieu sok ngawihkeun geuning Kang Tori rumaos abdi mah hideung milih istri anu bodas sangkan anakna mejerna hideung terbodas gitu kan jadi ngarumasakeun diri we tapi ada apa-apa mah ada jangkung lenjang kaset ngalemperen koneng jadi nurun cupu jeung teh iis teh sok aya jeung kuring mah rumasa rambut jojong milih istri anu galing sangkan anakna mejerna jojong tegaling untung ada bukan dubur tapi tak ayeuna aduh si cikal mah embung aya buukan teh eta gara-gara eta teh berat bukan kumaha lah buang aduh kayak gitu tapi alhamdulillah doa ibu-ibu di dieu di Ciranjang masih kuring teh payu ieu teh payuna teh ka urang dago alhamdulillah luar biasa ceuk sin kuring mah eta teh panggelisna sadunya pang solehna sadunya alhamdulillah gitu mata seueur mah tara lewat ieu lamun tumpak motor ge nubruk cenanya tanda kakawasaan Allah teh aa sareng teteh tos dijodohkeun kumargi tanda kakawasaan Allah tujuanana hoyong sakinah teh ayem jeung tentrem naha disebab dijodohkeun sabab dina Al-Qur'an didugikeun yen wa min kulli syai'in khalaqnakum azwaja yang hirup jeung kahirupan sagala rupa di alam dunia teh papasangan aya beurang aya bantuan bu aya siang aya wengi aya siang mah aya siang jeung peuting aya beurang aya peuting aya luhur aya handap aya jangkung aya pendek aya mancung aya nose nomor sedikit aya mancung aya pesek naon mancung irung aya nu pesek enggak irung keneh we mana ieu bibir pesek sia mah entong waka milarian papasangan anu jauh sok dina diri urang geura urang papainya di panghandapna di nu ramo teh aya nu luhureun ramo anu bodas namina naon ku nah hiji dua ku ieu nu dianggap ngalengkah ku urang tah di luhurna teh aya tah nu caket kana imbit teh nu adat namina naon ping tuh ping sami eta kedua duanana lain kayas-kayas naik ka luhur tah luhureun beuteung ieu namina dada dina dada aya aya sate aya dina dada aya sate di jero dada aya hate ieu dina dada teh aya su double eta teh sami naik ka luhur tah dina rarai belah kenca jeung belah katuhu ieu naon namina pi tah kitu ari ieu nu tengah-tengah naon bakumu
ah sami papasangan ieu ge nong tah gitu saminya aya papasangan tah hirup di dunia teh urang papasangan aya lahirna aya batinna aya anu hade aya nu awon tah urang masuk ngalah anu hade na bae rumah tangga sing sareundeut saigel sabobot sapi anean kacai jadi saleuwi babarengan mandi susuci apraba teh iis kadarat sing bareng salebak babarengan ibadah kanu maha kawasa insyaallah untuk pahilir-hilir mandi pagirang-girang tampian mun kuda mah bakal papasangan bakal mun sapi atawa munding mah rarakitan saluyuk kamana-mana bakal sasarangan omat sing satujuan sanajan asalna beda-beda sanajan asalna teu sami beda tempat beda wujud beda akhlak beda tabeat tas rumah tangga makasih geurah hijikeun saniat anu hade sakitu pangintennya lain eta teh ka mana tadi teh panjang Mang Ucup ka mana Mang Ucup teh nya Mang Ucup